ndek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek di haulan adalah Tuan Syah Abdul Qadir Al Jailani. Lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan, kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan. Maulidan mah unggal lembur. Hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi endek bae ge mangga ngan leupas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere napan hese tah pan hese ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana lumayan jadi sakeuna ieu kajian dapur mah sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tah di jerona ulah yang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongna pan eta kos kitu pan bolong eta kos kitu teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas. Nah iya ahli Allah nuku urang nek dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kanarakana bareng maksudnya yuk keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat nang ge ulah siapa kanaraka aing ge milu atuh peduli pantah. Nah ieu ge urang peduli ahli Allah kurang supaya kabawa ku ahli Allah. Jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna. Nuku Allah engke ditahan ulah waka ka surga. Coba tungguan heula mana nu baheula milu, nu baheula peduli ulah waka ka surga ulah. Tahap cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupan saya iya aja pending sono iya nggak pernah ikut ini mah aduh di sono ceknya lagi dia milu ngaji merente ente ya milu pamtukangan lah di situ nah itu kan ngeri orang begitu nah iya ke orang dihijikeun Imam Ripai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya pada ngabogaan bendera. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jeneng iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri orang dek melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke leumpang nya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endek kitu bae aing endek kitu bae kadele di dunia ge sing gulimpang kiai nu ka Golkar nggak bener kan ekstrim tambah nah iya urang dek ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas
boga cenah ieu duit dek sodako 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 dibalik tadi itu tadi ngomong dek sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae bukan nama jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlasna tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan sieu masa sada ikhlas sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak pamaji kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ieu mere 100.000 coba aya 7 angin tau emang iya kakak asana paranas tiris ya sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris maningan 1.000 baik ikhlas kak udah bangun bunga nama ti mantas gaji sodako tadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan itu teh bakal ikhlas kak eta ge kombali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teh dideule-deule dikadijakeun duit teh sabaraha duit 10.000 meuli rokona 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta masih kadijakeun cek tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku bae ku Tuhan Syekh kayak cekuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecekuan saya teh ge kue kemarin mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah geus di mana bae ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae. Engkena beda ngomongna. Kudu aya ikhlasan haram. Cak kajen kukuman. Haram, cak aing haram. Beunang saminggu dibere. Eta teh haram budak. Haram. Dibere di sama budak eta haram sebenarnya mah. Dibere di lah teh mah terserah sararia. Eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun deh heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganna milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesek kiai ai keur ieu haram ai ku ari kitu loba omong tadi beres sekupit tah ku sorum oh paingan asana ieu mah kieu mah lamun dibere apansa meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu eta kiai oplo eta kita kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus
ajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh. Ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna, ieu saha anu siap masyakat, siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang ulah kitu bae lah. Siap tanti batur bakerek nya nama nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak jada teu kudu dibejaan tang korak sia meureunana pugu eta ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nya nama hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nya nama cumplang campling lain teu kabeul memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang neuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadengen numer-numer ulah mata hayang ngahes bae oper urang da tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik keula dirina ngarobah perwatakan nah ieu watak urang teh hayang sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah henteu kikituana mun urang kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak tah mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin. Nah iya parawan amangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing aja da ikut jadi wali ge cekeun kunaon atuh ampere teu naik cenah kos kitu siapa mikiran ampere bae Pak aduh masyaallah ka eta hese ta kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ulah nuruteun perwatakan kan hese ta kos kitu jam hiji keur meujeuhna ngeunah watak urang ngeunah jasa hees udah nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tundu mandi sia mandi salat dipaksa dicarekan entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ieu sia ayeuna deuk ka Allah mah kieu yeuh jadi nyontoan nya deuk ka Allah nah ieu babacaana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui ketika orang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia pereumkeun geura peureum ieu berarti pereumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg
ulah bentah ulah moal aing moal bentah besi pocong tungtung nama bentah henteu babacaan henteu diatur cara lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watek ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah kan Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna ceuk anak kandal deui nya buka ku aing make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya ulah make salat urang mah panas tel khusyuk henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watek abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik-eutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watek teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirobah ku Allah tiris model eta model bos itu teh dibere tiris jipan jadi tiris ya nah tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watek hayang panas nah kumaha ieu carana supaya hayang panas ulah make simbut ulah make jas tiris ti Gusti Allah watek urang embung kana tiris hayangna sedeng da kitulah perwatakan orang engke kebal-kebal eueuh tiris tenang tentram bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing kos kitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watek urang ngalawan watek bae ketika urang lapar hayang dahar watek mah kos kitu ulah sia bros laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan iya tata kurang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watek eta satungtung watek sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gajebian kan hei watek eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watek urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watek mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jangaon watek ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleun encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ki illallah eta guru tarakat tolol teh mah kos kitu ngariung bae asal dinu sugi angel la ilaha illallah dinu susah bae ngan 10 itu mah digantung teh mah kieu kos kitu mah eta beta hese teh kos kitu hese teh kos kitu masyaallah
supaya akur bede ka Allah ikhlas nganu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat sih saminggu tamat heran ini beres ya beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat ayo nu ngapingna sah jalai gitu toriko bati baheula ge ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyana bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat ke kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir geuna tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean maya saember mengacai aya ku ada gejelumana di dieu nah ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala engke kumaha tah ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Makasalengka, Dua Lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu kaharep diomongkeun bener, sabulan kaharep diomongkeun bener, satahun kaharep Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah, ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nu lain. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir cerita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa. Kunaon eta? Bersih mata hatena. Nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahri Safar. Nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh.
eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin salah serbo kolot eta bisaan bae ngenen-ngenen kada sejero hih sok aya tungtungan kitu terus bae ka dieu nah bogan diturunkeun jeung nu kitu ijazahna baheula fayakunu dalikal yaum ashaba ayam sanah maka di poe rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun geus di dinya aya penangkalna menang ti Allah kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u bi kulli rak'atin minha ba'dal fatihah surah inna a'tainakal kautsar 17 marrah rakaat awal inna a'taina 17 rakaat kedua al-ikhlas khamsa marrat rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan di masjid di mushola di sekitar urang ulah milu bid'ah kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat ngeunaheun ulah sok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulang geus usul we jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema dage salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salat ngageng aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudud dan terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bahwa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana waduh disogok keneh bae burung geus ulah jadat aya geuna naon mental lain jang nyana jang umat kabehan upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda engke tanda nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna sagede lantaran ngaran nyieun dupi mah hese nyieun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan mah saeutik gitu bisa eta wali bade ngaranna dupi masyaallah mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bae bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo
dia age nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum maju napas eta teh kebo dongkol berarti ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rebo isuk ngaranna rebo wakasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mana diawali ku nginum eta heula etalah hasil menang ti ahlil kasbi wa tamkin para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala cenah imah teu percaya masalah itu percaya geus datang ka mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah makin dekat makin percaya geura-geura deket rasa hayang deket ke Allah ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah guru ieu mah bener ada ngadeketkeun guru ieu mah lain deui hiji-hijina guru kumaha hatena sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu mah akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa ku muridna karasa diturun gede ka set weh aya bendera konengan karasa tak urang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu ieu aya karasa kajen gugu wahage antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa percis botol anu dicicikeun kumaha caina di jero bakal kadeure urang wani nginumna ketika treh dituruhkeun wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang lak nginah luar biasa ketika kadeuleuh urang heuy aya racunan tama budak embung urang tadi dipaksa ge embung ieulah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ke jero hate emang urang akur jeung aing dan lain-lain sebagainya tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu kan bahasana kitu siraman siraman mah cai begitu disiram orang racun aduh barang datang kiai eta urang lembur dieu kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng gitu mah salah ngondang Masya Allah nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tarari tatangkalan jararadi nyembrung Masya Allah mentak panyiramkeun si hade beta besi racunan nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka ka mamana ulah waka ngadarna naon nginum cai salalim heula di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ka embergeun terus pikeunan ka masyarakat sak gelasna 5.000 wah aya racunan ieu kajian ku kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas gitulah wa tasbutul qasama jeung teteper sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina ikeun ngabenerkeun mudai kan kieu
lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah tangan lompat ka mana ge tangan gampang polisi neangan melacakna mudah. Nah kuarima terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyawanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja maka selidik heula ku polisi pembunuhna kan teu kajawan aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap bakar selidik apa punya teman teu di Balaraja sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja eta kah selidik eta laos garana tah mulai ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang zae orang bakar teh boga musuh urang Balaraja beuki mengarah ya Allah ieu di kitab geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah ngebatak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh ieu ilmu kejiwaan ngaranna nah bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja Khalid ngaranna coba Ki Khalid aya di Balaraja ternyata beuki mengarah tanyakeun ka babaturan Khalid telah berapa lama Khalid menghilang komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada geus mulai mengarah laos ngaran Masya Allah ih datang ka kos kitu tah dibejakeun mantak carita teu kanyahoan eueuh ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu mata kurang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korena urang kan keur leumpang aya awewe di jauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang ajunya mere senyum wih senyum mematikan Insya Allah luar biasa senyum racun ya kajian gue datang ke orang ka imah teh ngahuleng bae aduh aing mabok senyum budak eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh bogoheun ka aing bebeja urang ka babaturan si anu bogoheun dah sia sok pede atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda emang kumaha kitu tanda-tanda ti jauh keneh nya neuleukeun aju neuleukeun aju senyum katipu sia cek babatur emang nyana mah eueus sia geus senyum bae oh emang kitu atuh sia mah katipu dasar Haji Pendi teh nyakona naon orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol tuh giliran nu edan diajak senyum ku nyana nah ieu mah teu waras ieu mah waras ternyata oh ja benernya ke sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya teh mapag bung mengarah jasa tamah mengarah geus tamah geus ulah asa-asa deui geus kajen kuku mah ge bogoh 150% leuwih 50 tamah persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian gogo mage geus Cisoka teh bagianan eta mah
ajan kukumaha ge make ini roa itu ada saroko kaba eta garana korena tanda ikeur carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan ieu eta kan lain. Nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih. Nah terjadi di Belaraja tanyakeun geus aya horeng boga musuh. Nah nanyakeun saha musuhnya na Khalid aya eueuh kamari mah aya leuwih mengarah. Tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Khalidnya kemana nggak ada Pak udah lama dia mah katanya kemarin juga sebentar Pak terus kemana lagi kali. Ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah nggak karu-karuan Pak. Enggak ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor. Katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya namanya juga orang Belaraja apalah maaf Pak. Iya tuh kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Yo aju bae cak polisi nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi. Iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor kata orang, saya tidak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah bodoh lah mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah, geus mulai ta. Istri dah bae geus ngomong kos itu. Jol bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Semoga ya, itu bener berarti. Tinggal di tangan kan Holly. Tangan dulu lah ya. Nah iya ketika Holly tertangkap, nah iya perlu persumpahan. Iyalah karena saksi itu ayah pelaku diperkirakan dia ayah zon, ayah sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah ieu kajen kuku mah ge perlu sumpah nu kos kitu mah watas betul qasam. Waduh mantep geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya berelah ku urang balok kalapa lah di dia. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu jida qatilun bimailatin secara kapanggih ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atawa di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur kemudian sumur tersebut ya caina diperebutkeun ku batur jelema ti mana-mana datang perebut ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah di Baitullah kabeh ge hayang ka nyium ngecup Hajar Aswad kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut berat terjadilah Ki Bakar paeh di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad
Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhan anak dilemakan loba jasa didinya. Nah iya taparroko anhu jamun, tetap diselidik saha pelaku pembunuhan. Apakah memang akibatina perdesakan, apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan, eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah, wahara jasa di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran filmna ieu film rame terbatas, muatna ngan saukur 300, sedangkeun jelema nu endeuк teh 1000 perebut karcis bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah, aduh berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun, laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuhnya anak? Ieu kudu kanyahoan. Masya Allah, sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kanyahoan bae ka jeung kumaha ge. Di Indonesia sanggeus kanyahoan, si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikeun. Babari jasa ngondisikeun pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa, maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu, komo bugot-bugot mah. Ieu mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah geus saya di kantong. Geus aya di kantong babar jasa, nyana naik motor. Tembak des. Geus kabur. Atuh nu nembak nage polisi. Kadang-kadang ti Mabes. Kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Geus terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil, tapi ternyata di kaca. Hebatnya saya peluru nembus kaca. Tendang ieu na. Saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan moal bisa. Lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI. Tiga moal selesai tama urusanna, emang endek dirapihan tama endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetep bae. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos. Ta eta teh terlacak sebenarnya mah babari. Gampang tamanu kos kitu mah. Urusan dunia gampang, tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot, jelema anu nentang terhadap pemerintah, bugot ngaranna. Tergantung ke pemerintahanna. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah, urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu eukeur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh. Di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat. Itu bohong. Nah, kuari ditentang, temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuhnya na lain syahid,
urang lamun merangannya urang terbunuh henteu syahid biasa bae naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama eta mah bentuk negarana negara juri kapan mantak sih gade ieu bugot bae tapi bugot mah lain bentuk Islam lain Al-Qur'an anu diperjuangkeunana mantak ulama kabeh ge tak bae sabarodo tama kos kitu mah hese ngahukumanana dilawanan ku urang ditentang ku urang kabunuh henteu syahid naon sebab bentuk negarana don mata pakai perhitungan kiai mah maca kitab adu demo tungtung kan ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun iyalah nu perlu dipikir ku urang masalahna lamun terbunuh engke terjadina kumaha apakah ieu teh menang ganjaran syahid atawa said ieu kan cilaka urang tah di Islam geus diatur sedemikian rupa rapih nu tinggalin saya tiga can kata terjadi pembunuhan ge terlacak kajen kumaha ge sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atawa dicoba terus dilacak-lacak moal datang ka teu panggih kajen kumaha ge sebab naon rakyatna perdesana per RT-na kaitung KTP-na aya kemudian diselidiki ku urang si korban ieu jeung kembur ieu kumaha si korban jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalacak kajen ku kumaha ge ieulah laos ngaran eueuh anu terlacak kajen ku kumaha ge nah ieulah bi anujida qatilun fi bahilatin nah kapanggi ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung leutik anu manehanana boga beberapa musuh di dinya atawa perrokoan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na paperencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasi mah ieu terjadi pembunuhan adili nyana coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus aik ti nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon karang Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajen kumaha ge si cetu eta lataran nyana keur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanana negara geus nyawa nya kitab kajen kumaha ge sehebat eta jeung setepat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jang nya mah teu nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterun paraeh kabeh nu jerona ge ge atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh entah urung teh naon ngan di jero pararanas maraeh kabeh ge atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom leutik jasa sagede kieu peluruna beri di dalam di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pangaranna beda-beda banyak Hasan Husein Ali Hamzah eueuh Pendi waduh lamun toko ekstasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan mentak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran des nyetrung kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teteh urang kos kitu teh pan Masya Allah lain lalagan
pesawat ditampa awak hese dikendalikan anak lantaran ketika ditembak ke kurang jangan naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa tembak kena sasaran balik ke ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote Masya Allah haju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mentak kaji pengen dibuka 5 aja BlackBerry nah yang kipu doli Masya Allah ya tah horenganannya nama jang Trisnoan Iran hebat jasa lain lalagaan tuh eta ngan di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita kadeteksi bae kajeun kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu nyaho mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti itu bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahillah au qaryatin saghira li adai au tafarraqan hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo harus Inggris biasana aya nu pae tilu obat apakah memang nyana karena desakan apakah memang aya unsur kesengajaan perlu dikenyaho kus gitulah laos garana